hirup teh teboga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhannya ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakona ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah